Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Dina carios nu tos kalangkung paman lengser anu tos dugi deui ka nagara marga Cina sarta teras wae bade unjukan bade laporan ka Gusti Ratu Malanggirarang wireh tugasna parantos rengse dilaksanakeun. Bagian anu kasalapan kakocap Ratu Mas Malanggirarang harita nuju calik nyarira di kaputren badi ngantos paman lengser tumiba. Ratu teh guling gasahan manahna tetentrem kumargi asa can jongjon hatena. Mun tugas anu dipasrahkeun ka paman lengser acan kalaksanakeun sanajan nya manehna teh nyarita yen sagala pademelan jeung titah mun
pancen ku paman lengser pasti tara nyalahan, pasti hasilna. Tapi tetep wae ratu teh acan tiasa jongjon manahna lamun can narima kabar yen sagala parentah manehna anu dilaksanakeun ku paman lengser kalaksanakeun kalawan hade. Hasil sapagodos jeung naon-naon anu dipikahayang ku manehna. Masih aya perasaan was-was sok inggis teu hasil saha nu nyaho Putri Baganan Sari teh baha tur ngalawan ka manehna, terus barontak tur kabur. Emut kadinya rei ambek manehna teh terus ngucap ayaku ngalunjak. Nyamun nya kitu teh wani baha tur ngalawan ka kaula si Baganan Sari teh ngajak ijen meureun. Tapi si Malangi Larang moal sieuneun. Rek gelut hayu, rek ngadu kasakten hayu. Da kuring ge terah panglima anu moal nguntup kana pangarti jeung kasakten mah. Ceuk Ratu Mas Malangi Larang. Terus ngahulang deui Ratu teh sabari ngantosan paman lengser. Asalami teh karaosna. Nyeh imut nyalira terus bakatak seuri sorangan jiga anu siwah kituna teh kusabab kacipta dina implenganana kaayaan Putri Baganan Sari anu nuju ngaringkuk di pangbuangan di hulu dayeuh dina kaayaan papakeanana Rudin. Sarudin Rudina awakna hideung cakeutrek angseuna kasida bauna terus nuju nangis ngabangingik sorangan jauh ka ditu jauh ka dieu di tengah leuweung geledegan. Eta anu nyababkeun Ratu Seuri sorangan teh nyipta-nyipta dina sawanganana kitu kaayaan manahna Ratu harita teh luak reok jiga daun ketebak ku angin. Kadang ka kaler, kadang ka kidul. Matakna mun aya nu ngawaskeun mah Ratu teh kadang ambek ka nyalira, kadang gumujeg nyalira. Siga jalma anu owah. Keur kitu lamunana kabeh nyingrai kagareuwah kudu uluk salam. Di payudeunana pantos aya paman lengser. Henteu ka pireungeuh ku anjeunna kusabab keur ngalamun teh jadi jol aya we paman lengser teh payudeunana. Sampurasun ieu paman mulih tina ngajalankeun titah Gusti Ratu mangga geura tampi ceuk paman lengser uluk salam harita. Ratu Malangi Larang semu kaget da keur ngahulang keur nyawang keur ngalamun ujug-ujug jol we paman lengser harepeunana. Tapi aya bungahna oge da eta anu keur diarep-arep teh paman lengser. Soreng paman lengser teh tos dugi ka payuneun Ratu Mas Malangi Larang. Terus Ratu Mas Malangi Larang cumarios nyambut ka paman lengser, nyambut ka kana kasumpinganna paman lengser. Paman terus dugi geuning paman. Yap paman asup ka dieu paman. Ceuk Ratu Malangi Larang. Yap asup paman. Paman lengser lebet ka kaputren ka payuneun Gusti Ratu Malangi Larang. Kumaha paman hasilna? Pok caritakeun paman pagawean teh. Ceuk
Ratu Malanggilarang bangun teu sabar hayang buru-buru ngadenge ngadangu kana naon-naon hasil anu tos dipilampah ku Paman Lengser atas titah atanapi parentah ti manehna. Unjuk sumangga Gusti, tapi sakedap paman teh bade ngaso heula, capek paman teh. Kitu tembal Paman Lengser. Ditembal kitu teh Putri Baranang saha ditembal kitu teh Ratu muncereng. Ratu Malanggilarang teh muncereng ka Paman Lengser. Pok-pok weh paman rek nyarita mah. Da sabari diuk ieu lain sabari barang gawe nu berat. Pira ge tinggal ngomong naon hesena. Kitu ceuk Ratu Malanggilarang. Duh, mangga nun, hapunten si paman sanes bade baha kana timbalan sarira. Tapi leres paman teh capek pisan nun. Jawab Paman Lengser. Nya naon hesena tinggal jawab atuh pananya ti kaula. Naon hasilna? Hasil atawa henteu? Sakitu jawabanana mah. Naon capena? Tinggal ngomong sakitu oge. Saur Ratu tambah ambek ka Paman Lengser. Atuh menireuaseun Paman Lengser teh ningal paroman Ratu Malanggilarang salaku dununganana bendu mah. Ampun para lunun, hasil padamelan paman teh sakumaha titah salira Gusti. Sadayana dijalankeun ku paman nun. Teu aya anu gagal, sadayana atos kalaksanakeun. Lengsep beres nun, ceuk Paman Lengser ngawaler karena kahoyong Ratu Malanggilarang. Aduh, atuh ngadangu kitu mah Ratu Malanggilarang teh bungah teu aya hinggana. Seuri. Syukur atuh paman, adik kitu mah kaula bungah pagawean paman lancar. Tapi keke paman, caritakeun ka kaula kumaha si Baganan Sari teh basa ku paman di mandian ku cai racikan pamekalan ti kaula. Terus disalinan ku baju waring samping waring. Teu baha kitu paman, teu ngalawan, ceuk Ratu Malanggilarang. Terus Paman Lengser ngawaler. Henteu nun, malahan mah tuang putri teh soleh pisan nampi parentah salira teh. Teu baha teu naon, aya ku nurut. Nanging ai perkawis diibakan mah mang teu kawasa teu werat. Anjeunna ibak nyalira we. Dipasihkeun dicanak caina kalebet. Teras raksukanana salin salira nyalira saatos rengse nemba weh kaluar ka payuneun mang. Kitu nun. Aku soleh Mas Putri teh abong-abong terah menak terah raja. Teu baha teu subah, teu bahan teu nolak kana parentah salira Gusti Ratu teh. Nyarios kitu Paman Lengser Ratu Malanggilarang kasigeung deui manahna ku cariosan Paman Lengser. Paman Lengser kalahkah ngalem kasih Baganan Sari paman. Apaan paman teh? Lengserna nagara marga Cina. Apaan paman teh? Lengserna nagara marga Cina. Lain gunikna si Baganan Sari. Kitu cenah pokanana sang Ratu Malanggilarang ka Paman Lengser. Atuh
cedaok wae nyembah paman lengser teh supaya tong kateterusan atu ngambekna. Unjuk hapunten Gusti, leres si paman teh. Lengser nagara marga Cina nun. Paman saja taat tumut ka salira. Kitu saur paman lengser. Nya sok omongkeun ka kaula, ngomong naon tadi si barangan sari teh. Pirakun ari mah kitu wae tanpa aya omonganana sakecap-kecap acan mah. Muhun nun. Saur Nyi Putri teh, saurna padahal mah ti mimiti datang weh tong ditarima kasumpingan Putri Baganan Sari teh. Tibatan ongkoh ditarima, ongkoh dinyenyeri, dipicen ka hulu daya, make diasingkeun sagala. Kitu Gusti Putri nyariosna teh. Salangkung nama teu aya deui cariosana naon, angin nangis we murubut ti socana wae. Hahaha. Ratu Malanggirarang seuri ngabarakakak. Ngabarakatak, geus mah ngabarakakak. Seuri ngabarakatak. Keun bae paman. Ngomong sakitu mah wajar. Hitung-hitung pamelina wae manehna dipiceun ka hulu daya. Kitu tembak Ratu Malanggirarang. Balas ku bunga ngadangu keterangan paman lengser teh. Tadi nama mun si Baganan Sari wani baha tur ngalawan bari di terasan patina wae. Tuman ngunghak calutak atuh bongana ari ngarabut hancengan pisalakieun kaula atuh. Pangeran anu gandang tur kasep, terah raja, terah menak. Tidak ye. Paman lengser heran, terus tumaros. Nah, mana nu mana teh nun? Lalaki gandang, ginding, kasep, terah raja, terah menak teh nun? Paman nembe uning geuning. Kitu patraosan paman lengser ka Gusti Ratu Malanggirarang. Kakalak tina sawangan paman, jeung tina implengan kaula. Ceuk Ratu harita nyarios ka paman lengser. Har can buktos atuh nun. Gitu kaheranana paman lengser kembali naros ka Ratu Malanggirarang. Pasti bukti paman, da ieu mah lain implengan samanea. Tos dinyakeun ku Kakang Gajah Taruna Jaya oge, yen eta impenan baris kabukti. Kitu tah paman, ceuk Ratu Malanggirarang. Terus ratu teh nyawang ka kanu kadatangan lalaki gandang, kasep, turunan raja datang ka manehna. Ayeuna bakal datang lalaki gandang kasep turunan raja kudu ka aing. Ceuk implenganana ratu. Dipapag wae kitu ka alun-alun atau kumaha? Ratu ngimpleng sorangan ngabebelah karena kadatangan lalaki kasep gandang turunan raja anu jadi implengan manehna. Atawa sina paman lengser wae kitu nu nempoanana. Heeh. Itah paman lengser wae. Yang manggihanana mah piraku atuh kuring ratu nu kudu langsung nempoan. Di mana atuh harkat derajat kuring salaku ratu nagara kitu lamunanana nggerentes hate omongan dina hatena Ratu Malanggirarang harita. Itu emutanana Ratu Malanggirarang harita. Nya geus kitu mah langsung weh nugaskeun paman lengser pikeun nyambut tatamu agung jejaka perkasa lalaki gandang tur gandang kasep sumbada oge wibawa. Paman lengser ditugaskeun yang nyambut tamu nu
baris datang menak ti pajajaran ratu ti Pakuan. Paman Lengser di puarang megat di alun-alun kanggo nelek-nelek heula eta tatamu bisi teu sapagodos jeung kahayang Gusti Ratu. Nu kudu dipariksa teh nyaeta saha ngaranna, di mana nagarana, di negara naon, tujuanana naon, kadinya teh arek naon, anak raja lain, kasep henteu, gagah henteu, lamun teu cocok, mangka eta tamu kudu diusir. Cina ini jauh di negara marga Cina, tapi lamun cocok di piwarang lebat ka negara, mangke bakal baris di tepunganku Gusti Ratu Mas Malanggilarang. Tah kitu piwarang ratu teh ka Paman Lengser. Paman Lengser tumut satia karena parentah Gusti Ratu ngantos tamu ti dayeuh menak ti pajajaran Ratu ti Pakuan sabari acan mol-mol oge terus didagoan kalawan sabar nyumponan pamunutna Ratu Mas Malanggilarang. Paman Lengser teras ngantosanana. Tah sakitu panginten carios lutung karya kireuksa anu didongengkeun ku Mang Jaya dina bagian anu kasalapana. Kusim kuring dicuplik deui, dicarioskeun deui, direview deui, tanapi diulas deui cariosna. Hapunten lami nga-uploadna kumalgi kedah diropea deui ieu cuplikan dongeng teh. Namina oge ngulas. Jadi kedah aya seratan kunyarira. Hapunten segala kakirangan. Insyaallah tepang deui sareng bagian anu ka 10na. Mugia katampi ku pamirsa. Mun kirang seneng, kirang sapagodos mah mangga di skip wae atanapi lewat wae teu kedah didangukeun. Sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag